Nepi ka ayeuna ge ibu pun bojo mah hampura. Masih kene ka hipnotis. Da abdi sok naros minggu sekali, kadang sebulan sekali. Mam, your husband like someone. Ini suami kamu ini menurut kuatul huyalai daya idrok dina panca dina otak anjeun dina kuatul huyalai daya persepsi kuatul huyalai dina aya otak. Kira-kira cek mami, ya abah seperti siapa sekarang udah tua. Ih, abah mah sampai sekarang kayak Ahmad Dhani. Tidak kain. Berarti kan pengaruh peletnya masih aya. Eta Gunung Kara, antak saya jomblo bae jajah ka aing. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihil alladzina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahtu lakum. Wa qala ta'ala falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Wa yaqulu al-arif billah abi hasyani syadili qaddasa sirrah idza ta'arrada kashfuka ma'al kitabi was sunnah fatamassak bil kitabi was sunnah wada al kashfa wa kulli nafsika innallaha dominali al-ismata bil kitabi was sunnah lam yadminha ala janibil kasbi walal ilhami walal musyahadati illa ba'da urdihi alal kitabi was sunnah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahu jajal ghafara, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah hujajal ghafara. Diulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah jazal ghafara. Bishahri rabi'in qad bada nuruhul a'la faya habbada badran bidakal ma yujla. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahu jajal ghafara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu ketika Abdullah bin Abdul Muthalib dibawa oleh ayahnya Tuan Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Niki sampean nganggo Jawa ngertos ya? Kata wong Jawa kene. Ora iso. Mboten ngertos. Loh emangnya Bogor itu bagian Pulau Jawa apa Sumatera? Kok orang Pulau Jawa ndak iso song Jawa ya? Sunda bisa. Aing ge becus dia Sunda mah.
Saya ikut saking Banten. Saya asli Pandeglang, wulida fi Pandeglang. Dakhin aw al-an ana sakin fi Tasikmalaya. Saya asli Pandeglang, lahir di Pandeglang, remaja di Pandeglang, tetapi kemudian tahun 1987 saya ditahan oleh Orde Baru zaman politik Tangkorak Simurdani. Saya ditahan, keluar tahanan. Saya Fatwa Tony Ardi sama-sama dihukum berat waktu itu. Kuring mah ibu sesa di Gebugan, sesa di Setruman zaman Orde Baru. Tapi bukan melawan Pak Harto. Kula pun karo Pak Harto ya hormat. Pak Harto itu orang baik. Kita doakan Pak Harto di barjahnya, moga-moga kenging magfirah rahmat Allah. Yang saya lawan jenderal-jenderal di belakang Soeharto. Sekolah nggak boleh pakai jilbab, betul? Untung menjelang masa akhir jabatan Pak Harto. Menjelang 10 tahun menjelang Pak Harto lengser, Ijmi direkomendasi di Universitas Brawijaya Malang. Teman-teman golongan karya mulai diisi oleh kader-kader Masumi yang genealoginya tersambung ke Masumi. Pak Harto berakhir dengan husnul khatimah. Coba aku Bapak bandingkan, zaman Tangkorak Jokowi, Tangkorak saha? Tangkorak si tukang bohong sadunia. Nunyan rusak Indonesia tasia si koplok Jokowi. Rekam bila perlu penjarakan saya melawan Jokowi. Nyeri hati aing ku saya. Nyeri hati jujur. Tidak pernah dia ada tabligh akbar dalam acara Idul Fitri, takbir akbar di Istirahat Bung Karno, di Gelora Senayan. Tidak pernah Jokowi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lebaran. Tidak pernah diciptakan oleh Jokowi. Pak Harto berulang-ulang. Nu aing nyeri hati ko Jokowi. Tangkurak naga salapan. Bangsa oligarki berkuasa penuh seolah-olah mengatur negeri ini. PIK 2 dianggap sebagai proyek nasional. Yang lebih menyakitkan lagi, santrinya Habib Rizik dibunuh di jalan tol di kilometer 50. Betul? Kayang aing ulah dipaehan, namun salah tewak, bawa ke pengadilan. Negara kita ini adalah negara hukum. Betul? Yang merusak tatanan hukum itu si. Aing hewa baik kasih eta. Mantap ngadele banget anaklah jadi wakil ciduhan ku aing. Lain aing kesel ka Bapak Presiden asa presiden teh. Lain aing teresep ka Bapak Prabowo. Saya ini pendukung Prabowo. Rahmat Yasin mantan bupati kenal saya. 2014 saya berjuang habis-habisan supaya Prabowo Hatta menang. Saya penanggung jawab waktu itu di Relawan se-Jawa Barat. Berjuang habis-habisan. Saya menghormati beliau sebagai prajurit tentara. Di dadanya ada merah putih. Tidak akan menjual republik ini satu jengkal pun kepada asing dan asing. Betul? Kan kadiana jadi omon-omon. Nges jadi kadinya beaing. Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib punya anak diantaranya Abdullah. Saja nah. Engke boga deui anak. Di antawisna adalah seueur aya Abu Thalib. Seueur putrana. Bahkan yang menarik istrinya Tuan Abdul Muttalib yakni Hannah, beliau itu adalah orang pertama yang meletakkan kiswah di Ka'bah. Jadi ceritanya Ki Abdul Muttalib punya anak ngaranna Hamzah, mamangna Kangjeng Nabi keur leutik keneh leungit eueuh di teangan. Leungit ti imah ibu teu kapanggih berbulan-bulan. Teu nyaho dibawa ke alam Gantarawang dirangkas. Waji deeng. Atuh kula ge nyaho. Kula ge nyaho Gantarawang. Kula asli Pandeglang jadi apa lamun bapak-bapak terang sama Mama Abuya Sanja Kadukawang Lambur Simkuring hanya beberapa menit dari situ.
Bahkan leluhur kami Singapatala Suryapatala makamnya sering dijarahan ku santri nunamatkeun Yaman jeung Alpiah, pasti itu melakukan kholwat ijazah terakhir dijarahkeun ka makam keruhun kami. Masya Allah Bu, ieu Ki saha Ki Hamzah keur leutik keneh pernah leungit diteangan ku bapakna ku Abdul Muthalib teu kapanggih. Diteangan ku jannah etap teput bojokna daripada Tuan Abdul Muthalib, dicari-cari berhari-hari, 1 bulan belum juga ketemu saudara-saudara. Akhirnya nadar pamajikan Abdul Muthalib, nadar lamun anak kula kapanggih kula rek naplakan Ka'bah, rek dikiswahan ditutup ku kain pangmahal tina sutra, barang tekebel geus nadar torojol we Hamzah bin Abdul Muthalib datang atuh dikaput dipakai kiswah Ka'bah. Maka kiswah Ka'bah pertama sejarahnya adalah dari nadarnya istrinya Abdul Muthalib ketika putranya bernama Hamzah, adina Abdullah bin Abdul Muthalib leungit di lembur. Tak kenging nadar bareng bismillahirrahmanirrahim. Ariki Abdullah mah ditebus kuramakna ku puluhan ekor unta, barang tos ditebus dicandak ka bumina Ki Wahbin. Ari Ki Wahbin boga anak parawan ngaranna Aminah binti Wahbin, memeh nepi karompok Aminah deket Ka'bah aya awewe gelis turutan gelis. Ya kan kalau menyebut sesuatu yang segat muntahal jumu itu mesti munasabah jeung ekspresi urang. Maknya gagah maknya kitu, tapi gagah teh kitu. Kasep gelis eta mubalaghah namina. Lamun ih gelis itu teh munasabah, eta mah boti ngaranna nu kitu mah. Tewak EPI mun aya boti tewak. Sebab presiden sudah menandatangani bahwa kejahatan bukan hanya teroris secara fisik tapi LGBT adalah juga bahaya besar buat negara kata Prabowo. Alhamdulillah. Aing setuju belah dinya ka Prabowo. Pelebah Koperasi Merah Putih mah aing teu satuju rek dagang naon sih eta. Ai MBG malah tong loba omong da digogorowokan ge moal didenge moal. Geus we hakan aya mah geus. Ulah loba omong. Bu, Masya Allah. Ya Ki Abdullah bade dicandak ka bumi Aminah kuramana Tuan Abdul Muthalib dicaketeun Ka'bah aya kaluarga warokoh jenengan Ruqayyah awewe gelis kawanti-wanti gelis kawanti. Eta namina muntahal jumu. Jadi lamun dina bahasa Inggris aya best better. More than best is better. Jadi lebih namina. Kula Pak pasantren Budug, pasantren Balai Rombeng, tapi maaf saya kerses bahasa Inggris dan saya kalau ceramah di luar negeri pasti menggunakan by English. Jadi ulah ketinggalan santri Budugnya bisaeun ngomong bahasa ulah hese, ulah dianggap hese. Hese kene ngaji Alpiah Wawan. Aya si Wawan aya. Hese kene ngaji Imriti, hese kene ngaji naon Mutamimah, hese kene ngaji Jurmiyah, hese kene ngaji Amil, hese kene ngaji awak naon, hese kene ngaji Kailani, hese kene ngaji Yakulu. Dah bahasa Inggris menasrif nagengan opat. To go, going, when gone, to do, doing, don't does. Ngan opat kali. Eueuh nu majul maklum. Eueuh. Coba lamun bahasa Arab walada yalidu wal wawila
Fahuwa walidun wadaka mauludun. Wong kang den pedalaken isim maf'ul. Geus. Bu, aya bikang gelis jasa deket Ka'bah ningali Ki Abdullah ramana Nabi memeh nikah bujangan keneh keur ditungtun ku ramana diajak ka bumina Aminah binti Wahbin rek dikawinkeun rek maka dengekeun ieu pamuda ulah mentang-mentang dia kawin teu butuh wali da wali mah ti panganten bikang. Jangan mentang-mentang orang tuamu tidak berhak ngawalian anak lalaki. Ingat hati-hati, kalau pernikahanmu tidak disertai oleh kedua orang tuamu, tidak diberangkatkan dengan ridho dan doa orang tuamu, nanti engke di mana ya masalah sia rek balik ke mana, rek KMBG. Tetap ujungnya ke orang tua, Pak. Matak Pak aja ya anak lalaki. Geus pugu ari anak bikang mau meuli sakawin eueuh walia. Wayahna. Jadi jangan mentang-mentang, pokoknya saya jatuh cinta, pokoknya saya tidak mau tahu bapak, abah, emak, kulamah yang kawin kasih anu, bisa tujuan tadi satu tujuan, I'm in love with fool. Because love is blind, karena cinta itu buta. Orang tua aku tidak akan dengar, ibu tidak didengar, ayah tidak dengar. Yang penting aku nikah sama dia, bila perlu kawin lari. Capek goblok lah belum lompatan bari kawin. Ieu Ki Abdullah dituntut, kuring narima riwayatna kieu ya. Ieu lamun hadis mah musalsal. Lamun Nabi ngariwayatkeun kitu, praktekna kudu kitu. Contoh ka dieu. Nabi ngaberangkatkeun Muad bin Jabal ka Yaman. Ku Nabi dianterkeun nepi kana kudana sahabat Muad bin Jabal. Gagah teu cakueung kieu. Ieu mah lemet kurang dahar berjuang bae. Ku Nabi dina hiji riwayat, ieu Muad bin Jabal diijajahan doa. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dicepeng tak-takna bari di sasalaman. Ku Nabi teu ulah teu cium tangan dina hadisna ge kieu. Nah, dicepeng tak-takna. Terus nepi kana naik kana kuda dicepeng pandanganna. Maka ngaijajahkeun hadis kitu kudu bari kitu. Namina musalsal. Tah Ki Abdullah dicanda ku saha ku Abdul Muthalib ngalangkung ka paeun Ka'bah rek dibawa nganjang rek ditikakeun ka Aminah binti Wahbin barang nuju mapa caket Ka'bah caket rukun Yamani aya bikang gelis aya bikang gelis cek awewe teh ka Abdullah hey Abdullah cek Abdullah what happened. Ada apa? Abdullah, sesungguhnya aku merindukan engkau. Awas ya, mun rek kawin aya nu ngagoda di bikang, awas dia. Geus kawin can? Can. Bener can kawin? Tah, Can. Umur sabaraha tahun? 23. Kayak jin jomblo nempel. Moga-moga kenging jodoh nu sae nya. Barang dicanda ku Abdullah, ku Abdul Muthalib, iya Abdullah. Tinggalin Asyirah Nabawiyah, Asyiratun Nabawiyah Ibnu Hisham. Di papa kita dicana, hayu jamu teh menjajab urang ka bumi Aminah binti Wahbin, tos caket Ka'bah dilepaskeun. Aya bikang resepkeun ka Abdullah. Gelis. Hey Abdullah. Bade angkat ka mana? Ih, cek ieu teh aku mau berangkat dengan papaku. Aku tidak tahu akan dibawa kemana oleh ayahku karena hidupku dalam penguasaan bapakku. Awas ya lelaki. Hidupku dalam penguasaan bapakku. Cek Abdullah. Cek awewe teh ka Abdullah teh. Abdullah, sudah lama aku memendam rasa dalam gejolak jiwa dan cinta. Cek eta awewe Abdullah, kumaha lamun anjeun Abdullah kawin kami hayang dikawin ku anjeun, kami hayang dipileuleheung dipihukum ku anjeun Abdullah, kami hayang dikawin ku anjeun, pokona mah geus setengah mati hayang dikawin ku Abdullah. Ente mun aya bikang kitu kumaha kira-kira? Ditolak. Beuh. Bedul. Jarek dikawinkan ku bapakna. Cek Abdullah,
Wahai wanita cantik, aku tidak berdaya, aku tidak punya kuasa, dan aku tidak bisa menentukan sikap karena hidupku di bawah penguasaan bapakku. Berangkat weh menuju rumah Aminah. Nepi weh ka imah Aminah diuk deui ente mah didinya. Dugi karompokna Sayyidah Aminah ibu. Pek teh itu di akadan, pek teh di naon cenah? Mantak kuyai baheula mah lamun ngalamar geus cocok pada cocok langsung di akadan. Abdullah teh kitu baheula. Walaupun hitbah sunnah gitu. Ai Nabi makan tos hitbah heula biasa, narosan heula Nabi mah. Ka Khadijah teh. Begitu sudah sampai rumah Wahab yang punya anak perempuan gadis bernama Aminah, ternyata ditikahkanlah Abdullah kepada Aminah binti Wahbin. Beres nikah biasa. Tos nikah sababaraha dinten Abdullah panggih deui dengan wanita cantik nu tadi memeh kawin teh ngajak hayang dikawin. Tuh. Ditaros ku Abdullah. Bikang dia kamari mah kaing ngajak kawin kuari mah dia tengah deuleu-deuleu acan kaing cenah kunaon. Tuh. Dijawab oleh perempuan ini. Abdullah, jika aku kemarin jatuh cinta kepadamu dan aku bersedia hidup mendampingimu dengan penuh kesetiaan dan cinta sepenuh jiwa, tapi hari ini bukan karena engkau telah menikah dengan Aminah, tapi di matamu dan di wajahmu cahaya yang menakjubkan itu sudah tidak nampak lagi. Abdullah, ternyata Ki Abdullah maker bujangan mamawan Nur Muhammad. Eta kita juga kurang cahaya mentak jomblo wae. Pakai ge pelet atuh. Ya Bah Haji. I married her when my age between 30 was. Ya dengekeun jang. Bah Haji mah kawin hampir umur 30 pamajikan. 16 tahun. Bari budak Tasik. Tasik teh wajib. Mun beas mah ketan. Hese neangan nu goreng di Tasik kampuna. Lamun dibanding di lemur aing di Pandeglang. Ya Allah ya Karim. Ibu abdi teh mah santren di Galunggung di seorang ulama nu masih hidup ayeuna 9 tahun di situ. Mama saya Muhammad Siddiq Yusuf Siddiq, sahabat Abu Yadim ya Cicidahu, usiana ini 80 lebih, beliau puasa tiap dinten tos 47 tahun teu pernah lire. Tara nincak aspal sukuna sampai. Kami tiap malam Kemis selalu ngaji ke beliau sorogan 3 kitab, Takdiran Hikam, Riyad, kemudian Hasyiah Sawi. Setiap malam Kemis. Rek eta mah jadi mubalik, rek jadi ajengan wajib ngaji deui. Kula sebagai ketua alumni geus 20 tahun ngawajibkeun kabeh alumni ngaji deui mumpung aya guru. Ulah mentang-mentang dia geus jadi mubalik sohor eureun ngaji ka guru. Abdi keur masanten di mama ajengan eta. Hiji waktu abdi ka kota ka terminal. Ai terminal teh deket terminal aya imah gedong, aya masjid sok dipake Jumat. Hiji waktu abdi kasiangan mun uih ka pasanten teu kabujeng, ternyata didinya masjid aya biasa aya pengurusna. Ka abdi teh nanya, "Jang santri muhun di mana?" "Di Banten." "Di Banten cenah." "Muhun abdi mah santri Banten, kawi ti Pandeglang masanten di Mamaan." "Cenah kaleresan bagian adanya Jumatan ayeuna." Teu nyaho eta calon mitoha aing. Adane biasa santri supaya dibere dahar alus. Hijab sikah nu dipakleuna ge ulagan teh kolerang. Ari geus Jumatan yang santri cenah karompoknya, cenah engke ka bumi mampir urang ngopi ngaleueut gitu. Datang ka imahna aya anak parok kulit. Aing rada kucap kicep saya teh. Eta ibu pamajikan abdi harita mah manyun we ngadeuleul abdi meureun santri lapek geus kolot teu payu. Ya pelajaran keur maneh teh. Boro-boro resepen micen beungeut. Aing Jumat isukana selang sajumat datang deui aing ka dinya. Ada deui dipere nyatu deui aing geus. Bungeun nyuguhan ka aing teh bungeun. Ngan lila-lila pantang surut langkah ke belakang. Kalau kelak liar sudah berkembang, aku pantang mengalah dari sebuah pertempuran. Ai bapak lama jika nu ngadorong-dorong. Budak nambung.
ajar ku aing 30 penting tah aing. Segala biha pilu topilah bila tipisun ilah bijami situ dakhaltu. Wah, geus Allahu akbar wa nazak segala dibaca. Alhamdulillah. Jumat berikutna kadinya eta calon pamajikan nu tadina can bogoheun ka aing. Gumujang senyum. Aa sahur apa? Mam heula aing meuli asa ka langit ka-7. Tah ieu getih Gunung Karang ya. Nepi ka ayeuna ge ibu pun bojo mah hampura. Masih kene ka hipnotis. Da abis sok naros minggu sekali, kadang sebulan sekali. Mam, your husband like someone. Ini suami kamu ini menurut kuatul khuyalai daya idrok dina panca dina otak anjeun dina kuatul khuyalai daya persepsi kuatul khuyalai dina aya otak. Kira-kira cek mami, ya abah seperti siapa sekarang udah tua. Ih, abah mah sampai sekarang kayak Ahmad Dhani. Jadi kain. Berarti kan pengaruh peletnya masih aya. Eta Gunung Karang, mantak saya jomblo bae jajah kain. Gampang mahara mah hayam jago. Tong loba-loba 100 ekor. Jual kain di pasar. Toh sidanan nabi sidanan nabi sidanan gandeng tengenahan pales gitu si Ujang letik-letik suara pales. Besok sekolah enggak kamu? Kenapa? Oh tanggal merah, nanti Selasa masuk lagi sekolah. Awas ya, sekolah yang baik. Siapa yang mau jadi dokter? Wow. Sanu hayang jadi jenderal. Sia-sia wae. Barudak, tinggali ka baji. Saya dijampe ku baji. Tinggali ka dia. Karena anak-anak mesti saya lain. Bu, iya barudak. Kepelkeun leungeunna dijampe ku baji. Siap leungeunna kepelkeun pandangan anak ieu. Tok, siap pandangan anak ieu kepelkeun. Khusus murang kali. Siap. Sok angkat. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Hidup Islam. Hidup Kiai. Hidup Habib, merdeka. Karena anak-anak itu visualnya, di dalam usia golden age, nu disampaikan kukuring kayak bakal teringat 10-20 tahun ke depan. Sebab kiai nu kiaian eueuh. Aing wungkul sok rada edan saeutik. Teraskeun. Ki Abdullah mati bujangan tos aya sinar cahaya luar biasa. Bahkan nyuwun sewu mohon maaf. Musyrikin Mekah jauh sebelum Nabi diutus ke dunia ini. Mereka sudah heboh. Para pedagang-pedagang yang tinggal di Hijaz. Yang kemudian nanti menjadi Makkah Mukarramah. Mereka biasa dagang ke Syam. Ke berbagai negara di Syam. Mun aya nama Suriah, Libnan, Palestina, Yordan, terus mereka berdagang ke berbagai negara luarnya. Dan mereka sudah mendengar kabar dari pendeta-pendeta Nasrani dan rabi-rabi orang Yahudi bahwa nanti bahkan ada nabi akhir zaman berbangsa Arab lahir di kota Hijaz. Maka mereka berlomba-lomba musyrikin Mekah yang tinggal di Mekah berlomba-lomba loba lalaki loba orok lalaki di berengaran Muhammad. Barang bismillahirrahmanirrahim. Memeh Kangjeng Nabi lahir sabenerna musyrikin Mekah geus arapaleun berita padahal can aya TikTok can aya pacebook can aya WA aya berita ti pendeta Nasrani jeung rabi Yahudi bahwa bakal aya Nabi akhir zaman ti bangsa Arab jenenganana Ahmad atawa Muhammad urang Mekah nu boga anak lalaki harita memeh Nabi lahir tos aya tiluan
nu ngangge jenengan Muhammad. Tuh, kaopatna nabi urang. Ini saya cerita tentang empirik historik supaya nanti ngarekam kena natijahna kuat. Ngaji mau lilalah sajamnya. Depan kudu sarare seteh. Ari ngaji ngadengkeun ceramah nepi ka jam 12 kuat, ari ngaji rotinan tara daratang, goblok hirup kitu teh. Awas, abdi titip ya, abdi nggak mau jadi fitnah. Barang, bismillahirrahmanirrahim. Karena ada keterangan di hadis bahwa tolab ilmu adalah keparduan bagi mukmin atau mukminah yang sudah akil balik, wajib neangan ilmu hukumna fardu ain, jenis ilmuna jenis ilmu fardu ain, yakni tauhid, fiqih, tasawuf. Tilu ilmu ieu kaasup kana ilmu fardu ain dibacana dina kitab-kitab tertentu, dina acara pangajian mingguan. Walhasil pangajian mingguan nu ngabalag fiqih, tauhid, tasawuf, hukum hadirna keur penduduk setempat adalah wajib ain. Mun teu hadir karena carape rada paranas tiris, komo karena kebluk, hoream, hukumna doraka, wajib tobat. Ulah lalagaan Pak, ulah heureuy. Jangan dianggap main-main. Anda tidak hadir ke pengajian rutin setiap minggu oleh ustadz setempat, dibaca takrib, dibaca safinah, dibaca is'adur rafiq, dibaca sulam topik, dibaca adkiyah, dibaca aqaid 50, baik kifayatul awam, johar tauhid, tijan darori, dibaca kemudian diajarkan secara bertahap. Teu hadir kana ngaji kitu doraka hukumna sebab ilmuna ilmu fardu ain. Betul. Hari ilmu fardu ain malalaki ustad benang ngajar awewe ajnabi asal ilmu fardu ain. Praktek solat, babacaan solat, rukun solat, pabatalan solat, wudu, praktek wudu, maca Quran, surat Fatihah. Sanajan si ustad teh lain mahromna ka hiji awewe atau ka banyak awewe ajnabi we dimenangkeun sebab ilmu fardu. Ibu-ibu teu hadir kena rutinan dorak. Bapak-bapak teu hadir kena rotinan dorak. Beda Pak, bapak teu hadir ngaji abdi, ceramah abdi, moal doraka. Panitia ngundang saya, yang hadir hanya 3 orang. Moal mantak doraka, ieu lembur Tangerang. Elmurang? Hah? Kampung Cijerai ngundang abdi, muludan, rajaban, muharam, amin. Mudah-mudahan ke rajab ngundang deui ka aing. Tapi kuma berkat nangke. Atuh lamun aya berakatna panggalek, cau panggalek 5 turuy kula marasa. Bu, ibu di piwarang hadir jeung bapak dina tabligh akbar teu hadir teu mantak doraka. Sebab mubalik tidak baca kitab, tidak runut membaca fikih, tidak runut membaca tauhid, tidak runut membaca tasawuf, tengah balag, tengah hancak, ujug-ujug jebret, ngarekan Jokowi, ngarekan Megawati, gitu maka ngahadiran kula penting ieu hukumna wajib kipayah Pak. Sanajan abdi jauh-jauh diundang ti Tasik, nu hadirna tiluan teu jadi masalah, teu doraka orang Cijereng. Ngan piraku aing jauh-jauh ti Tasik dihadiran ku tiluan. Nauzubillahi min. Nu paur abdi ai kena rutin ngaji rutin mingguan nu wajib aing teu hadir, ai kena tabligh akbar meuni paalut-alut, ari ka aing cum tangan bulak-balik, ari ka guru yang mengajarkan maca Quran, nu ngajarkeun huruf Quran, nu ngajarkeun ejah-ejahan, nu ngajarkeun wudu jeung salat sia teu ngargaan, maka jadilah fitnah agama.
Takbir. Ari ka aing bulak-balik cium tangan ari ustaz setempat ku sia teu dihargaan. Nauzubillahi min. Fitnah agama. Pak, abdi mah datang ka dieu di amplop. Lain heureuy, lain kudu seuri sabenerna ibu. Coba undang mau balik. Pak Kiai kami ngundang Pak Kiai. Kiai kan pejuang agama. Tapi kami nggak punya uang sepeser pun. Datang semua. Kabeh kayak gitu mau balik. Tapi Ustad Rotina nu maca pikih di lembur, nu maca tauhid, nu ngajarkeun tuturutan juz amma Quran jeung sajabana, di amplop teu di amplop, dibere teu dibere, tetap setia mengajarkan masyarakat tentang agama. Merekalah pahlawan agama. Ampura, kurang nanya deh, supaya keartinya ya, supaya kamapun dengan mudah ya. Kuring sok sakapeung sok nyieun, naon sok aya soal-soal anu jiga tahsilul hasil, kadang-kadang jiga ta'arud. Punten, di Cijerai sok aya nu maot. Tuh kan pertanyaan teh juga tahsilul hasil. Hampura. Lamun di dia aya nu maot ibu rek yang mubaleg, rek yang ustad setempat. Jawab sing bedas. Lamun aya nu maot di dia nu ngurusna neangan mubaleg di kota Bogor, apa ku ustad setempat? Mun aya hajat di lembur ieu ngurus ieu itu mantuan tahlil jeung saja menrek neang kiai ti luar daerah rek manggil ustaz setempat. Takut tangkurak sia nyaho. Tapi sia eueuh ngahargaan anak ka ustaz. Hampura. Imam nu sae nanggung jawab kana babacaan makmum nu teu sampurna. Aing mah ka dieu teu ngimaman salat. Jadi wah nu katulungan ku aing mah salat. Tapi ustad di lembur setempat anu kiroatna pangsaena. Lamun sarua aya 2 sarua kiroatna sae teangan anu pemahaman sunnahna hadisna lebih kuat. Lamun sarua kiroatna bagus, hadisna bagus, teangan umur nu pangkolotna. Eta kiai ustad di lembur, nu ngimaman di lembur di masjid urang, di musola urang, aya makmum teu pinter kabeh, aya makmum teu paseh kabeh maca Fatihah. Makmum nu saperti kitu ditanggung jawab, dibelaan, ditulungan ku imam kiai setempat. Alhamdulillah. Hidup kiai setempat. Sia mari ka incung tangan bulak-balik, ari ka ustad setempat ngan teu direngkas we ku sia sukuna goblok. Maaf saya ngomong begini di mana-mana Pak. Karena itulah kebenaran. Dina Jadul Muslim sarah hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Said Habibullah nyeres kieu. Wajahilun li fardi ainin lam yajuj itlaqu salihin alaihi fahtarij li annahu bitarkihi ta'alluma lam yani fasiqan yaqulul ulam. Ibu ngaos minggonan mengaji ilmu rotin, ngaos rotinan mengaji ilmu fardu ain, ilmu nu sapopoe diperiogi. Masa aing mah penyemangat, kuring datang mau balik datang nyemangatan masyarakat supaya tambah hormat ka ustad, ka agama nu dikelola ku ustad setempat. Lain datang mau balik jelema jadi tambah teu hormat ka ustad setempat, berarti mau balik edan. Mubalik tugasnya nyiram, disebut siraman rohani, nyiram pohon yang ditanam. Apa pohon yang ditanam dalam agama? Ustadz madrasah masjid yang dikelola oleh kiai-kiai setempat, itulah ngundang mubalik, disiram supaya tambah subur. Lain datang mubalik jadi jelema, ustad di urang nanaonan goblok tuh nu peuting caramah edan hulu sia. Maneh ningali aing peuting ayeuna nya jiga kiai buah isukan mah aing teh maling hayam goblok sia teh. Segala itu sepanduk dipapasang foto aing kita teh meunang ngedit kasep kitu teh. Juga nu nya foto aing dipasang. Meuni panggedehna salah sia teh kuna mah kiai setempat nu panggedehna mah babal. Da aing mah dibayar. Bener kitu bener. Ya Allah ya Karim. Juga nu nya hidmat lamun aing nu nyoek foto mubalik kamari acara penting ieu kamari foto ieu dipasang aing nu nyoekeun ngambek moal panitia. Marah moal panitia. Pasti marah, tapi beres acara eta foto aing dipake tutup kandang kotok ku sia. Aing mah pi amrin khorij we. Waqiah anak itu, pembuktian anak itu. Heeh, pake moe pare.
Ya saya Pak pernah tinggal di Kerawang. Pernah mesantren di Kerawang, lain mesantren lah. Maklum mesantren di Imah Dulur, di Kiaina Dulur, Mama Kiai Haji Obay Hasan Basri Walid, Dengklok. Berapa tahun saya tinggal di sana. Hiji waktu kula diundang caramah. Foto kula 3 kali 4, gede. Beres caramah 2 poe awak aing atur. Telepon ku aing, panitiana si Idi saya teh, "Des, mun kaji. Eta foto aing nu gede teh dipake naon ku sia? Atuh dipake moe pare ka haji cenah." Heh, haram jia datang korak dia pantesan awak aing atul goblok. Punten Pak, zaman mama kandang sapi tara make puta foto. Zaman mama ukon teu make puta foto. Zaman ajengan mama sipak teu make puta foto. Zaman mama Ahmad Al-Alim Al-Alamah Maribaya tara pake puta foto. Ieu munculna foto-foto kitu saenggeus budaya tabligh akbar bergema di mana-mana. Nu kuring khawatir tabligh akbar rame rotinan mungkin sepi. Ini yang saya paling takutkan. Mudah-mudahan di dia pengajian rotin rame. Pinuh jika kieu tara. Iya. Teruskan. Ya Allah ya Karim. Bu, ibu gaduh putra nu lahir tahun 2000-an aya. Kieu we lah supaya kaharti. Kamu kesini. Nanti Mbak Haji ngasih duit. Sini. Salim. Sangaran. Ajril. Ajril naon? Ajrilah. Boga keneh emak? Punya. Boga keneh bapak? Punya. Kamu lahir tahun berapa? 2011. Sekarang bapak sama emak hadir nggak? Hadir. Mana bapak nak? Mana we mana? Mamahnya mana? Siapa nama mamahnya? Bu Supatmi. Bu Supatmi. Bu leres ieu tuang putra. Lahir tahun 2000 leres? 2000. Memeh tahun 2000 Ajril geus aya encan. Can. Geus aya nu wawuheun kana ngaran Ajril. Encan. Ajril can lahir, jelema can wawuh ieu teh Ajril anak ibu Supatmi. Begitu Ajril lahir, brol orok ku bapana di adanan, di komatan, di ekahan, di sunatan. Tatangga can nyahueun ngaran anak urang. Diundang we ngariung kakarak tatangga nyahueun. Dina tahlil disebutkeun syukuran anakna Ibu Supatmi ngaranna Ajril. Leres kitu Jrilnya? Iya. Kamu Jril, nih Mbah Haji nanya. Kalau kamu ibaratnya kamu bertemu dengan Rasulullah, kamu mau minta apa? Kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi? Ayo jawab Jril. Lamun Ajril ketemu jeung Kangjeng Nabi, diperkirakan ketemu jeung Nabi rek kumaha Ajril? Mau pengen jadi Pak Ustadz. Pengen jadi Pak Ustadz. Ya Rasulullah salamun Alik ya Rabbi asa diwal karoji. Ya rek taraji kajian ka Ajril. Buat Ajril ya. Ya. Ajril lahir tahun 2000. Tahun 2002. Memeh Ajril lahir eueuh nu nyahueun ieu Ajril anak Ibu Supatmi. Abdi lahir rahasia. Kieu ulah abdi, Presiden Prabowo sebelum lahir ka dunia geus aya nu nyahueun ngaran Prabowo. Geus aya nu nyahueun ngaran Prabowo ka jadi presiden aya? Belum ada. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang belum lahir sudah dikenal di mana-mana. Tidak ada satu manusia pun
yang sebelum lahir dikenal di seluruh penjuru, apalagi di langit, di laut, di darat, di utara, di selatan, di timur dan di barat, kecuali satu, manusia belum lahir ribuan tahun sudah dikenal di langit, di darat, di laut, di utara, di selatan, hanya Rasulullah. Ngan wungkul Kangjeng Rasul ribuan tahun memeh wujud ba'da tahsis qoblal mawjud ayadina pistimrul ma'dum nabina can lahir ngarana geus dikenal ku malaikat, sehingga ketika Adam diciptakan pun lihat di dalam tafsir Al-Ibris 4 malaikat, di dalam tafsir Al-Ibris diceritakan 4 malaikat sepakat semangat atas Allah, atas kehendak Allah rek nyieun Adam sebagai khalifah. Di luar malaikat 4 semuanya pesimis, apalagi malaikat awam, kata Imam Qurtubi, mereka bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail semangat bergembira ketika Adam diciptakan? Karena dari Adam nanti akan turun keturunannya bernama Rasulullah. Nepi ka Adam nikah jeung Hawa teh maks kawin ge sholawat, Pak. Masya 10 menit lagi. 10 menit deh. Pasti mual tuntas. Tinggal papatungan ngondang deh. Siap ngondang deh, siap. Aduh tinggal ngondang deh Rajab sakedeung deh. Mantak mun bisa ngulem abdi ulah punggang panggung sederhana we. Da abdi mah teu biasa ngaji di panggungan jangkung, kedah caket jeung mustami tingali nasarah hadis arba'in fatul mubin. Abdi mah teu niat ceramah, niat ta'lim, mantak mawa we coret seutak seutik. Pak, teu aya hiji jalmi memeh lahir geus aya nu wawuheun. Ieu mah ribuan tahun, Pak. Malah di zaman Nabi Isa kene tos dibewarakeun. Ku Nabi Isa dibewarakeun sakumaha Allah mituturkeun dina Al-Qur'an, ngadawuhkeun Allah dina Qur'an bahwa Nabi Isa pernah berkata kepada pengikutnya, kepada kaum Bani Israel, mim badismuhu Ahmad sallallahu sabada kaula bakal aya rasul utusan Allah nunutup kabeh rasul jenengana Ahmad alias Muhammad, dan tidak ada satupun manusia yang punya nama lebih dari 200, bahkan di dalam syarah Dalail Khairat kitab nama Tolul Masyarat ribuan nama Rasulullah, bahkan mukjizatnya pun bukan 1 bukan 2, 3000 mukjizat Rasulullah. Allahu Akbar. Masa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ulah diapal alagaan, ulah diapal ieu nepi ka Jibril, Jibril stor ka Nabi, urang dia salam sasarengan. Ya Nabi salam alaika. Teras sadayana. Ya Habib, teras. Ya Habibi ya Muhammad ya harushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya harush Imam al-Qiblataini ya Nabi ya Rasul salam ala ya Habib salam
alaika sholawat. Pantes dina hadis anu panjang hadisna. Ngan aya kalimat kieu, aya kieu Rasul nguningakeun. Senin itu adalah hari kelahiranku, maka aku berpuasa di hari Senin. Hiji. Nu kadua, Abdul Muthalib sahajeuna. Akina Kangjeng Nabi begitu incukna lahir tina patuangan Sayyidah Aminah. Waduh, ibu. Sayyidah Aminah teh nuju ngandungku Nabi ke ibu hurung percaya nepi ka sababra bulan meme lahir turun ti Hadratul Qudsiyah nabi-nabi rasul-rasul rahona darongkap bahkan nuju ngalahirkeun lagi lain ku bidan eti. Kebeneran ya aing teh nyaho. Sebut-sebut teh bidan etin. Bu Sayyidah Aminah binti Wahbin mah ngalahirkeun Nabi bidana teh nu ngarencangan nu gamantos lahiran adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran sareng Sayyidatuna Asiyata binti Muzahim. Masya cahaya ngagempur ibu. Atau kabina-bina Ki Abdul Muthalib begitu lahir ningali cahaya nu ngagempur ti bumi minantuna Aminah binti Wahbin kaleresan rama Kangjeng Nabi matos ngantunkeun tos tilar dunia di lebet Ka'bah. Abdul Muthalib kaget rewas loba patekong nuraragagan berjatuhan hancur berkeping-keping dina dintenan Kangjeng Rasul dilahirkeun dina dintenan Kangjeng Rasul 571 Masehi 21 April di hari Senin tepatnya di waktu fajar waktu subuh. Can aya bulan mulud. Mata ulah kaget. Ibnu Hajar beda tanggal, Imam Haromain beda tanggal, Az-Zahabi beda tanggal. Ulah kaget. Aya nu menyatakan Rasul lahir teh can aya bulan Rabiul Awal, maka ditarik mundur 21 April 571. Aya nu menyatakan tanggal 3 bulan Rabiul Awal. Aya nu nyebat tanggal 7, aya nu nyebat tanggal 8, aya nu nyebat tanggal 12 nu diyakini ku urang. Aya nu nyebat tanggal 17, aya nu nyebat tanggal 20 hiji Rabiul Awal. Wios tanggal mah berbeda-beda geda can aya bulan Rabiul Awal. Nabi lagi can lahir, manya aya geus aya hijrah. Tuh, hidup Nabi. Hidup Nabi. Teruskan ulah. Wios ngajina ngacaprak ya wios. Dan ngacaprak ya aya manfaatna insyaallah. Abdi teh khawatir bisi bubar ngaji eueuh bebenangan balik ka imah. Ngan syukur. Kitu. Mun hayang sesiran tong nanggap aing sia. Tanggap si Sule. Mun hayang rame Sule stelkeun jeung si Ohang. Ondang KDM-na. Wah, nu hadir ribuan jelema. Eleh mubalik ku KDM main. Urang doakeun KDM moga-moga dipasihan taufik hidayah ku Allah. Bab pembangunan nomor hiji Pak, ngan bab agama aing moal ngeunteung. Agama mah NU Muhammadiyah, nu Muhammadiyah persis ka persis. Contoh agama mah ka para ulama, ka para kiai pasantren. KDM mah contoh pemimpin nu resep ngabangun jeung resep viral dina sedekah. Jadi bab agama ulah ngabanding-banding, dah lain bagianana. Mantap kuringna ke KDM, muji dari sisi keberanian mengeksekusi kebijakan dalam pembangunan, tapi urusan agama mah kulama moal pipiluan kikiuan kena karaton naon, kena kereta kancana nyiroro brorong jeung sajaman moal. Tapi pembangunan KDM luar biasa. Hidup KDM. Geus dibere encan sia duitna. Pantasan teu viral. Tos, teraskeun. Bu Ki Abdul Muthalib mah begitu Nabi lahir incu teh ya Allah dipangku ibu bingaheun malah nu didongkapan Sayyidah Aminah bahwa engke anak lapa magetna kudu dibere ngaran Muhammad teh eta kaleresan Abdul Muthalib ge gaduh pirasat gaduh ilham kudu masihan jenengan Muhammad kating ku bunga ieu Kangjeng Nabi lahir ka dunya ibu eta Abdul Muthalib pepencitan nyuguhan urang Quraisy Mekah dahar 3 poe 3 peuting sabaraha cenah
Tilu penting nyuguhan jelema dahar mencit onta mencit embe atuh boga incu. Eta abdi mikiran bener gitu ieu teh riwayat teh. Ngan inget kaula kakarak boga incu, umur incu kula 1 tahun setengah tapi geus capek tang macaan huruf geus bisa. Da ku indungna diajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi geus bisa brown. Bisa blacks, white, bari budak cadel kene. Masya Allah, ternyata kanya aki, iya mah kuring geus aki-aki boga incu kakarak hiji kula. Sebab anak kula bikang, lalaki bikang. Anak kula kahiji awewe geus kawin. Ku santri Pasar Kemis, santri Abuya Uci Cilongok. Mukimna di Tangerang, nu kadua awewe can hayangeun kawin. Can balik-balik di perbatasan Palestina di Yordania. Ti dieuna katalar Quran, ka Kediri kiroah as-sab'ah, di Yordan kiroah asrah jeung sad-sadna. Nepi ka ieu can balik anak aing parawan umur 24 tahun. Muga-muga boga salaki nu bisa ngaji. Doakeun ta anak parawan kula. Ya Desember wih kan sakedap kaing di beasiswa ke Inggris, ke Oxford setahun setengah. Alhamdulillah tak boga anak bu awewe. Ngan kuring aya hariwang ke anak. Aduh ya anak aing jageulis kumaha bapana we jeung indungna. Hampura anak aing yo atuh. Aya laleur nempel ge mun paeh laleurna nyorodot. Atuh deuleu we bapana sia teh percaya teh. Cik aing kira-kira ya jeung protokol kasep mana. Hah? Ngahina si Ajril ku aing dibere duit. Aduh. Nya jeung pajaro ade mah kasep keneh aing. Bu, eta Abdul Muthalib atoh ka incu karasa kukuring geuning kaalaman ka incu mah leuwih ti kana. Incu ceurik jam 2 peuting da ayeuna ge ngiring incu pun anak pun bojo disimpen di bumi di Pandeglang. Incu ceurik jam 2 indungna kerek ke aing mah budak. Ece neng aing teh kikituan. Eta ka incu paleuwih ti ka anak. Da anak aing nama molor. Eta ya anak ulah sok awas ya kakolot. Awas ya kakolot. Kolot maneh mah mun maneh boga anak eta kolot maneh ka anak maneh nya anak luar biasa. Ulah gagap. Mantak hese mulang tarima kakolot teh hese. Hese ulah gagap. Masya Bunga Ki Abdul Muthalib pepencitan susuguh keur urang Mekah nepi ka nuangkeun ge 3 dinten 3 wangi 3 dinten. Bunga boga incu komo ieu mah aya kelainan incu teh cahaya. Lahirna ge ibu hampura. Nabi mah teu gorowok. Abdi hampir putra 5, hampura. Hampir sadayana nganu pasti 4 anu kasaksian abdi mah lamun pun bojo tos bukaan 3, 4, 5 pasti ngangge jas, ngangge dasi, ngangge kopiah hideung, di sapatu panggagahna, pang mahalna, pakai baju nu pang bagusna, ngelek Quran, bawa mobil pakai supir, mobil yang terbagus, bawa pamajikan ke rumah sakit, nungguan pamajikan bari maca Quran, didasi, dijas nu gagah, ameh teu disepelekeun ku dokter jeung perawat sanajan teu gablek duit ge. Karena saya mau menyambut amanah dari Allah. Sing dinas nyambut amanah pamajikan ngajuru teh. Ulah kurir, pakaian simpang alusna. Mobil mun motor pang bagusna, duguan daguan pamajikan menyambut amanah ti Allah dengan siap sedia seolah-olah jika maca lapad labbaika, jika maca isim fi amar eta teh labbaika teh aduh labbaika ajabtu da'watak menyambut naon panggilan anjeun menyambut amanah Allah berupa anak eta teh anugerah luar biasa. Lamun pamajikan orang hamil tos bade bukaan pang senang-senangna pamajikan ditungkulan ku salaki. Komo bari kene aya kolotna. Abdi mah kaleresan aing gal nikah jeung pun bojo teh ibuna tos pupus pun bojo teu gaduh ibu ti alit teu lami bapana maot abdi yatim piatu pun bojo yatim piatu mentak lamun pase aing ka mana balik. Diancam ka bojo awas maneh.
Mana lamun nganyerikeun hati aing cerek bakal beli ka mana, aing diongkosan. Cenah abdi balik ka mana bah? Cenah heuh pan geus teu indung bapak. Ai abah aing geus sarua. Maka abdi mah kapun bocah terus janji. You are my beloved, only one heart, one love, one kind, one. Saya sudah janji ke istri saya, kamu adalah kekasih hatiku dan kamu adalah satu-satunya perempuan, tidak ada lain perempuan di hatiku kecuali engkau. Lain eueuh nu geulis di luar, lain gombal, lain loba nu geulis loba nu nyandak nyandung ka aing pabalatak. Apal deh si Ratna Sari henteu? Apal henteu? Heuh nanyakeun unggul aing. Lah Pak, boro-boro pamajikan 2-3 Pak. Hiji ge ripuh awak boloon kieu mah. Eta ulah sok balaga, nyandung buyatak. Wah nu kuat hareupeun awewe mah. Ya jelema pangjagona di dunia teh nu nalukeun angin, tukang sate. Ulah gagabah angin hamilat, angin adzariyat, angin mursalat, angin sayarat, angin hamilat. Tugasna mawa uap cai sadunya ditaikeun ka langit jadi awan. Jadi haseup eta haseup teh jiga johar pirit lamun katabrak ku kapal teh ngagurudug kapal teh karasa ka penumpang Pak. Engke ieu angin teh mawa uap cai jadi awan dipecahkeun ieu awan ku angin adzariyat ditugaskeun ku Allah. Jadi pecahan hujan gede keneh jadi cai hujan sebab diperet eta angin hamilat ku angin adzariyat jadi cai hujan gede keneh lamun turun berupa langsung kitu hancur dunia Pak. Geus dipecah ku angin, diperes ku angin dariat jadi hujan gede, jadi cai hujan gede, dibelah deh diletikeun deui ku angin al-mursalat, disebarkeun ku angin sayyarat. Tah, punten di dieu aya masjid. Syekh Sahrawi Al-Muta'ali nyarios kieu. Cai tilas ngibakan jenazah Rasul, henteu lumpat ka taneuh, kabawa ku angin hamilat ka luhur. Rasul diibakan memeh di kapan. Caina henteu nyerep kena jero bumi, tapi dicandak ku angin hamilat. Dicandak jadi awan. Proses seperti tadi. Kacampur we jeung cai hujan, tilas ngibakan Nabi caina. Salit we 0,009 alah ngan leuwih kurang ti samiri sagede kuman we kabawa cai tilas ngibakan Rasul ngecret kacandak ku hujan disebarkeun ku angin sayarat maka sakur nu kahujanan ku cai hujan nu kacampur ku cai tilas ngibakan jenazah Rasul dijamin saur Syekh Sahrawi Al-Muta'ali bakal jadi masjid di eta tempat. Alhamdulillah. Jadi di kampung urang aya masjid aya kecelakaan cai tilas ngibakan jenazah Rasulullah. Manta kudu bungah jara di imam jadi marbot jadi DKM jadi tukang adan eta teh ganjaran gede. Alhamdulillah. Tukang adan imam marbot sing paranjang umur. Sing berkah rizki. Kiai pugu abdi adan mah adan awal adan dina waktos komo deui ngan cenah hese jelema datang ka masjid. Ganti adanna pamarbot ku adan basa Sunda. Allahu agung, Allahu agung. Dijamin kabeh masyarakat turun ke masjid mawa bedog, mawa paneungeul. Paling cacaplak he jelema edan sia kunaon adan disundakeun jawab ku muadzin nu edan teh aing pas sia geuning aing keur adanna bener mah ku basa Arab sia tar daratang goblok gitu. Jadi sama-sama gila. Nauzubillahimin. Ya Allah, Ibu Bunga Abdul Muthalib. Ternyata nu bingah teh lain Sayyidina Abdul Muthalib wungkul. Salah satu bentuk irhas Kangjeng Rasul keistimewaan calon nabi jeung Rasul ngaranna irhas. Waduh, seuneu di Persia parem, patekong raragagan, tatangkalan angin udara, matahari, bulan, panon poe bunga. Lahirna Rasulullah. Pantesan Raja Malik Mudopar ti suku Kurdi nu pertama ngayakeun muludan, teh orang Kurdi, Pak. Di antara turunan Kurdi, Salahuddin Al-Ayyubi nu ngabebaskeun Palestina ti tangan Yahudi jeung Kristen. Eta Malik Mudopar ngayakeun muludan, pertama muludan anjeunna. Ngayakeun muludan ibu. Hulu embena bae nu disuguhkeun 5.000 hulu domba.
Aya di dia 5.000. Bara-bara 5.000 sia hiji ku aing teu kadeuleu tadi. Bu, ngasakan kotokna mencit hayamna eta Malik Mudopar muludan mimiti teh ibu. Perintis muludan pertama mencit hayamna teu euleum-euleum 10.000 ekor dipasak. Teu euleum-euleum mamanis papais tanu kararitu amis-amis ibu 20.000 piring. Masya ya Allah, alhamdulillah urang Cijerey mencit mbe. Bejana mencit nage 5 ekor ngan dibatur. Sapi dipencit ngan dijagal. Meuli mah duka 5 kilo, duka 10 kilo. Alhamdulillah. Bunga kulahirna Kangjeng Rasulullah. Bu sarang bismillahirrahmanirrahim. Kantenan urang umat anjeuna nu dipikasono ku anjeuna sabab urang mah leuwih ti sahabat dina pada masalah hadir teu hadirna nabi. Sahabat ge gagah utama malah aya sahabat nu dijamin ka surga 10 urang keur hirupna ngan nabi nu dipikasono lain sahabat nu aya tapi jalma anu iman ka nabi bari eta jalma teu pernah panggih jeung nabi dina hadis summatuba man amana nabi waman lam yaroni wa amana nabi man amana nabi walam yaroni. Bahagia malah dina hiji hadis riwayat Imam Ahmad mah nabi nyebut bahagia 7 kali. Pikeun jalma nu iman ka nabi teu pernah panggih jeung nabi jiga urang Cijerey. Sanu pernah panggih jeung nabi cung aya weh. Lamun anu ngaku panggih jeung nabi balan si Gupron makoli sia. Jelma kieu teh eta. Ieu jelma mabok. Nauzubillah min. Awas hati-hati. Kayak tinggali we rekaman-rekaman simpuring ngabas torikoh ijma tasawuf punten. Bu, bingah lahir nabi bingah. Kudu leuwih bunga. Kelahiran nabi dibanding kelahiran anak jeung incu urang sorangan. Sebab lahirna nabi adalah wama arsalnaka illa rahmatan. Urang nyaho pangeran, nyaho bener, nyaho salah, mun eueuh nabi rek kumaha. Mantak pantes dawuh Allah dina Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ngeunang teu? Aing ngeungap macana. Bu, nabi teh rahmat. Saur Allah rahmat teh. Urang kantenan iman. Lamun aya padol Allah, rahmat Allah kudu bunga. Mantak pangajian ge jiga kieu ieu teh padol ti Allah kudu bunga. Kana padol ti Gusti. Jika urang bisa salat teh padol ti Allah, ulah dianggap lain padol. Lamun dina salat teu inget sadetik-detik acan ieu teh padol ti Allah, kade hati-hati bisi loswat salat. Awas, ibu dina jero salat minimal aya nyeklek batin samet weh Gusti dina hate. Kula bisa salat teh dipisakeun ku Gusti, Gusti. Kudu aya pengakuan kitu. Dina hate.
Sehingga orang Cijirenyeun acara sapertos kieu. Muga-muga ieu teh pedah bungah kena rahmat ti Allah. Puncak rahmat ke seluruh alam adalah habibana wa nabiyana Muhammad. Kesimpulan terakhir. Nabi ngantunkeun dua perkara. Nu moal sasar jelema megang kana eta dua perkara. Hiji kitab Allah Al-Qur'an. Naon cenah? Bu, lamun abdi jeung para pamuda jeung ibu bapak nu baheula ora keneh meunang surat ti kabogoh eta dibacana leuwih ti 7 kali. Kuat disimpen di handapeun bantal. Terus make tungtung lani 4 kali 4 16 sempat tidak sempat kamu harus balas ya say gitu. Susuratan. Abdi ge ngalaman. Da abdi ge tepati bager-bager teh di pondok. Saya sanawiyah di tempat paman saya, Abuya Muhammad Entol tes arwah tu bagus. Entol Muhammad Hilmi Nurul Huda Baros Serang. Saya sanawiyah di sana. Eta mun aya nu nyuratan, da abdi mah keur sanawiyah ibu lamun nyuratan. Kakak kelas awewe. Hei cenah kitu. Kabeneran aya nu abdi resep nyuratan eta da dibaca ku aing babaturan di mejaan. Yuk. Kuat diempet-empet disimpen dina sarung bantal. Kanyahoan ku babaturan pindahkeun kana kaleng urut biskuit paragi nyimpen spidol pulpen da diajar khot disimpen di dinya kuat diempet-empet kemun sorangan baca surat eta kuat resep. Aya surat tinu di pikabog. Punten surat Rasul ka urang kakantuna naon Al-Qur'an. Al naon? Hampuranya aya DKM aya. Aya Pak Ustad. Aya MUI. Aya RT. Mulai hikmah muludan nu ayeuna ajak masyarakat satahun ulah kurang 2 kali hatam Quran dersan. Nu kadua ajak masyarakat bisi aya Quran nu teu dibaca di imah geus ruksak, geus lapuk, geus sarwek, kumpulkeun kunu boga imahna, bari boga wudu, wasupkeun kana plastik, anterkeun ditampung di RT tah, ditampung di DKM tah, ditampung di hiji ustad kah, tampung salametkeun supaya dibakar di tempat terhormat di belum abuna dipalidkeun kana cai nu ngalir. Insyaallah eta amalan luar biasa. Amin. Bu gaduh Quran tos teu bisa dibaca sarawek aya. Aya. Pan bingung rek dikumahakeun sia eta. Gaduh abdas candak Pak Ustad abdi bade nyanggakeun Quran tos teu bisa dibaca. Ku Pak Ustad sadaya ditampung. Ustad tersebut insyaallah amalan luar biasa. Sebab baheula aya hiji jalma tukang ibadah manggih bismillah teh pan saayat tina surah Fatihah bisi katincakan ku batur diamankeun make disesengitan di minyak wangian diselapkeun dina tempat imahna nu terhormat dina dingdingna di luhur wangina ngimpen hei pulan anjeun diseungitkeun ku Allah di langit sebab anjeun pernah nyengitkeun kaula sari anjeun kaula bismillahirrahmanirrahim. Siap nyerahkan Quran nu sarwek siap? Bu, wadahan kena plastik, ngawadahan gaduh abdas. Engke ku DKM, ku RT, ku RW, baik ku pemuda, mangga ditampung gaduh abdas deui nyepengna, bakar dina pembakaran terhormat, ulah dihandap dina wadah, dina kumaha we tempat didamel di rekayasa nu terhormat, dibakar, abuna ditampung, buang kana cai nu mengalir. Ieu loba diabekeun Quran nu geus teu bisa dibaca, Pak. Loba diabekeun. Hiji surat ti Nabi Quran ulah teu dibaca. Bareng nu kadua keur urang komo jelema awam kudu ngalobakeun maca sholawat Quran sholawat lobakeun wirid eta geuspeun. Ulah wakah yang kena qadiriyah naksabandiyah, ulah wakah yang kena tijaiyah ripaiyah, ulah wakah yang kena hujab hiji beula keur nu awam bing-bing be sing bener maca Quran, sing loba maca insya sakitu nu kapihatur. Naon nu bakal kacanda ka bumi tadi? Quran. Maca Quran
Muga-muga ari istirahat sing sae ngajam dina hate. Gusti, alhamdulillah abdi hadir ka pangaosan ti bada isya tadi. Muga-muga abdi ditiasakeun gugah kangge salat subuh ajaman dina. Muga-muga garugah kangge salat subuh. Muga-muga garugah kangge salat subuh. Muga-muga tiasa digugahkeun ku Allah hakikatna sehingga urang tiasa ngalaksanakeun salat subuh. Dulur titip. Ulah beres ngaji ngahadiran kaula tapi salat subuh teu dilaksanakeun. Muga-muga ditiasakeun gugah meme ada teras salat. Cenah kapaksa, lain kapaksa teu dihaja ka kuleman gugah-gugah jam 6 langsung wudu ulah luak liat qodho. Insya termasuk keur gadis baheula ibu bisi pernah ninggalkeun salat fardu qodho demi Allah qodho. Beres maghrib salat deui maghrib 3 rakaat. Kodoan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Beres isya kodoan deui nu 4 rakaat isya kodoan lillahi ta'ala. Ulah waka salat sunat tu sejen kodo heula utamakeun. Insya sakitu nu kapihatur muga-muga aya manfaatna abdi bade teras wangsul margi abdi ka diri jajab ku pun adi jang mumuh ti